Bengpeng si Marisol. Si Marisol iyalah. Segar. Aduh. Saya puasa pertama si kunyuk sia dicerekan sia. Kalau kita misalkan dikuat-kuatkan insya Allah. Kalau genan ngaijabah dikuatkan awak kurang teh. Sokot we ku aing lah nya. Eta nuju keliling. Bisi bade nyobian? Sinan tak koplok? Bukan atuh aya hareupeun awalnya mun sok riweuh kitu. Maaf dong Ngerakun. Geulis anu. Ya atuh. Bengpeng si Marisol. Bengpeng si Marisol. Puasa pertama aing teh ulah ku namanya teh tapi teu kuat da lapar. Aing teh sahur pamajikan aing tuh teu ngagudageun ongkoh. Si Marisol iyalah. Bulan kemana Segar. Aduh. Saya puasa pertama si kunyuk ke barang lebok. Kok aing sia dicerekan sia. Oh! Dasar benih-benih. Saya kelakuan teh. Kaceplosan, Mang. Kaceplosan naon ulah sok loba babeletekan, Mang. Cing atuh sakalian karekeun puasa-puasa teh mah urang teh sing kudu jadi contoh nu jadi kolot ke anak-anak urang. Karek genan sapoe. Naon eta? Lain. Naon eta? Keresek, Mang. Keresek. Sae. Naonan ieu? Jeung budak Mang aja meuli jeung oke. Panya jeung budak dibawa ka dieu, terus naon eta? Spertus. Spertus ieu. Anda itu harus memberi contoh yang baik dong sama anak-anak kita itu. Maaf, budak teh sahur tadi, Mang. Sahur bukan jadi alasan, gak sahur itu. Kita itu harus taat. Mantep kuat, atuh dah. Itu mah nafsu Anda yang gak kuat. Padahal kalau kita misalkan dikuat-kuatkan, insya Allah. Ya, kalau genan ngaijabah dikuatkan awak kurang teh. Ya maaf dong. Ulah gitulah. Kita harus menghargai orang yang puasa dong. Erek isuk main puasa. Dapal nanaon ieu geus disita we. Balik ka ditu. Ulah disita jeung engke tuh Mang, ulah disita. Hendarang ke maghrib utuh wayak ieu karek jam sabaraha tuh. Kadiekeun. Kadiekeun kumaha? Balik. Eta hiji tuh. Balik. Engke lamun ieu dibawa deui pasti didahar. Balik. Wah, aing dibijakeun ka pamajikan sia. Tuman geuning. Diteok ku aing si Perguso. Nya aing ge lapar anjing. Aing ge teu sahur koplok. Aduh. Tadi nama aing dan eka warung gitu. Nah, tapi aya si kutu berat manten. Lumayan mah gua aing dicokot tarotina. Marisol kunyuk roti aing disisita. Ku aing cokot dewe gitu. Cokot dewe ku aing lah nya. Sae. Kaing ceramah segala rupa disebutan. Anda harus mencontoh yang baik. Buktina ya, nah dilalebok ya. Kaing tadi segala rupa ceramah segala rupa. Aing teu sahur mang, sarua beuteung ge ngarebek. Sae kaing tadi ceramah memataan segala rupa. Roti aing disita. Wiji awang itu. Baik. Kita kan CS dong. Anjay. Bos. Kunaon. Nah, bro. Yo, abi teh isi nama isi nih teh geuningan. Ulah bari jeung cor atuh. Laku wae. Kumaha ya naon? Abi teh gaduh peryogi kamu tapi isi abi teh nyariosna.
ngobrol itu pada orang kadia itu dia pas ngobrol itu dia orang masih era-era Tapi teh yang nambut artos inti nama itu kau bos dengan isi lagi teh nggak makanya. terus baku sabaraha itu sabaraha yang dulu lah itu sabaraha 500 bos itu priyogi nama gitu dengan nabi teh. Itu Kita di bumi keningan token CF, BACF, tapi teh keningan bos segala rupa CF keningan lain tapi teh dituntut pemajikan cukup pengin artos tapi kan tapi teh pengangguran bos. Abi teh ada penghasilan bos. wah aing kudu mereka kudu ngabeureuh kudu ngabiayaan Nya. kudu usaha ya lalaki Manawi atuh di si bos, manawi aya 500 masa kedap wala ieu bos. ke aing duit mah aing nya cuma aing lalaki mah kudu usaha nah jadi boga ya nah di bakso yang usaha sudah naik nya pangade naik liderna ayo jual Oh iya bahasa nu si bos ieu produksi nu si bos ieu. Saberasa paksa kieuna? ayo 20.000 20.000 saleun. di 20.000 di Abina 20.000 aya bat tinggal pangade 5.000. Oh, iya. iya aya 70 pisan apa Jadi abi rambut artos mata aya. ayah nah itu lain teh yang supaya ayam ya nah usaha na atuh segala teh kudu dibere wae kudu wae usaha heula Mun atuh kitu mah ieu berarti ku abi di salana teh nya. sok jualan Ku abi di sana pias. iya sok Mun atuh nya bos ingeunan abi atuh alhamdulillah ya ditulungan ku si bos. Mudah-mudahan masing pajeng ieu da abi daganganana nya. Pidoana we atuh nuhun pisan bos. Ayo abi cendak nya bos. nah sok Aing si bos mah. Aing rek nginjem duit kalau ka dibere baso aing. Tapi kita kudu dijualan. Kita payu lah. Mang Ade, Aya si Teteh. tos di mana itu teh? Ah biasa we teh nuju keliling. Teteh nuju naon nyalira di dieu. Oh, ini nonton sana rencana. Oh, pesan rencangan. Tuh, ka mana rencanganana? Itu jangan kedua itu gue benar nonton. Nah, ya teh. Baso. Baso kan ayeuna mah alhamdulillah ayeuna abi tos produksi baso ayeuna mah di bumi jadi kan teu nganggur teuing ayeuna mah. Bisi bade nyobian? Oh, pada masih ya? Mangga sok. Da ieu mah nu abi ieu mah. Alhamdulillah kan ayeuna mah abi tan tos teu nganggur deui ayeuna mah kitu geuningan. Tos produksi baso abi teh ayeuna teh. Marisol, anda ku aing diteteangan ka mana wae ya? Naon? Ku aing diteteangan ka ieu mah. Ieu mah bisi bade dicandak-candak wae sok we dan nu abi ieu mah. Mari pacaran keur dagang le. Naon? Kata Bu Asiran koplok naon? Naon? Cewek. Kita baso teh. Oh, di pasihan mah Ade. Pasihan. Alhamdulillah pan uing geus eta ieu mah geus produksi baso mah. Tos berjalan. Alhamdulillah mang. Jangan bos bakso kan nya. Mohon terjadi jadi bos baso ini naon? Naon Mang Ade? Naon? Tuh. Rada puyeng sirah salit. Mang Ade teh kumaha kunaon? Teu kuna naon. Mana teh seserian? Hah? Injak. Maaf. Ayo uing ayo. Ayo. Teh. Teh, Ayo uing ayo, kemana? Nuhun atuh Nuhun sampai nyandak teh. Gitu deh Bu Asinan teh koplok. Bukan atuh aya hareupeun naon mun sok ribu kitu. Maaf dong Gerakkeun. Teuris anu. Nyauk atuh. Cewek aing atuh. Oh gitu. Ya waduh anjing. Ditembak. Kerpedek capek aing. Kosong bakal wae cek aing geunan. Teu apa tur nu kodoan heula aing ka dinya tadi ah. Aing bayareun ge ka bos aing basona. Anjing merasa kresek banget. Anjing teh. Lagi kumangke teh we.